Tapi lamun urang nilik ka ucapan Kangjeng Nabi janu pinter mah lain nu kitu. Eta mah pinter cak urang jati, cak momonon tah mah. Pinter teh cak ririwa. Cak Kangjeng Nabi mah jelema pinter mah disebutna al-kayis. Kayis teh pinter. Al-kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jelema nu cerdas, jelema nu pinter, lain nu bisa nyieun apolo. Lain anu jadi pejabat presiden, menteri, gubernur, boleh-boleh baik. Tetapi nu pinter cak Kangjeng Nabi mah mandana nafsahu jelema nu bisa nundukeun nafsuna wa amila lima ba'dal maut. Hajunyana beramal jang sanggeus bae. Eta pinter aran. Jadi polisi tapi tasawuf. Eta pinter kan. Aya eueuh tah polisi nu tasawuf. Ieu ka mana ya polisi eueuh hiji. Polisi ka mana? Ka mana? Nah, lamun jadi DPR tasawuf. Eta ngaranna jelema pinter. Menjadi bupati tasawuf. Sebab jelema nu tasawuf lah anu wa amila lima ba'dal maut. Nu bisa ngamal jang setelah bae. Ai kitu mah pinter ngan sakadal maling doang. Pinter polisi ngan mama priwit doang. Pae priwit teh dibawa ka kuburan. Teu apa. Ceplokan teh ka kuburan. Ngan boleh-boleh bae lah jang identitas. Tetapi nu pinter mah cak Kangjeng Nabi, nu Kangjeng Nabi mah layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapanna ti Allah. Berarti jelema nu bisa nundukeun nafsuna wa amila lima ba'dal maut jeung ngamal jang bekal sageus bae. Eta pinter ngaranna. Geus lamun di jati teu darek ngaji bodoh. Sebab teu bebekalan jang pae. Aya kiai di jati mah diteluh. Diteluh paena kena teluh. Ah cenah kiai bisa-bisa bae cenah cak urang jati. Teluhna menang di ditu. Nang di mana karaja Kobas? Di ditu teh. Di mana? Tah nyawan ya. Asana ieu ye. Aya potongan tukang teluh ya budak ge. Aduh Gusti Allah, kulo dibabawa ku aing tukang teluh ya. Nu jelas wa amila lima ba'dal maut. Tapi urang ningali zahirna atuh urang jati ya sarola. Berarti kan wa amila lima ba'dal maut. Jang geus bae waktu Ramadan puasa. Waktu ngazakat atuh Ramadan zakat fitrah ngazakat. Zakat tijaroh mah tilo kadenge. Jameureun dagangna teu maraju. Aya geus maju embung ngazakat deui. Nya bunga haji. Nah eta wa amila lima ba'dal maut ngalaksanakeun perintah-perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين.
langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat wabil khusus ka mantan lurah Haji Syamsuddin nu alhamdulillah salila jadi lurah teu kabeja nyandungnya nama maksudna nu kanyahoan mah wallahu a'lam nu teu kanyahoan oge ka para aparatur pemerintah anu insyaallah meureun RT RTB mah aya RK aya RW aya Satpol PP aya mudah-mudahan para pemerintah dibere daya korupsi mudah-mudahan dibere daya korupsi ulah oge ka para tokoh masyarakat bil khusus ke keluarga pimpinan Haji Hasan Basri anu terkenal dengan julukan Haji Kobas. Alhamdulillah kuwasilah anjeunna dina malam ieu seluruh anak incu uyut bao karumpul dalam rangka ngadorong doa ngabesuk ka makolot ka bao ka uyut nu genep tahun anu lalu geus ninggalkeun lembur jati disebut nage almarhum almarhumah nyebutan batur bae moal kebel deui ke almarhum Haji Kobas almarhum Lurah Samsudin almarhum Haji Uting almarhum Haji Supendi bakal pasti jeung lah mudah-mudahan diheula-heulakeun sapeker teu beres sih sapeker Haji Mama nah ngahiung kieu sapeker kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang kumpul di dieu khususna simkuring anu meureun geus sababaraha tahun teu pernah hadir di Jati lantaran memang teu perlu dihadiran orang Jati mah
geus kena lempang salempang-lempangna musa bodohnya beres dek ngaler dek ngidul emang orang Jati mah watekna kos kitu jadi blow on lamun diondang muludan diondang rajaban nu paling sepi di Jati tokoh kurang kumaha tokoh pinter kurang kumaha pinter sugih aya di Jati tapi ke agama minim buktina muludan dan 15-an eta ge jeung tiang masjid komo ngaji mah tetapi lain kitu nu sabenerna mah emang urang Jati mah jadi ibadahna kholwah teh nyepi pagawean wali teh nyepi embung kanyawan ku batur sebab lobaan makan kudu sedekah aya sorangan makan teu kudu kos urang ibadah antara ka kuburan jeung ka kiai urang Jati mah resepan ka kuburan sebab ka kuburan mah teu kudu mere sedekah aman cenah eta lah tololna urang Jati tapi lain gitu nu jelas mah nyana cinta ka para arwah menyatu nyana jeung arwah ya Allah ya Rabb tetapi boga sejarah kula mah jang ngaji pan baheula di dieu di Jati Lembur Jati ieu pan Jati naon karah Bon Kalapa Jati Ung itu pasar kanyaho ieu budak kolot-kolot ya Allah lain itu nyaho cicing sih urang lamun nyaritakeun Kabupaten Tangerang tokohna teh urang Jati Pak Ismet urang Jati Haji Ebi yana jadi ketua DPR Jati Haji Enai urang Jati pokoknya nu palinter teh urang Jati panggeulana boga gedong urang Jati panggeulana boga mobil urang Jati panggeulana ribut nu kolot jeung nu ngora urang Jati pokokna Jati hebat Jati dia udah ritakeun nu pinter ya Jati urang Jati teh anu ngageugeuh Kabupaten Tangerang teh Jati jadi bisa disebutkeun turunan ningrat teh Jati iya teh Jati bae lalawara eueuh urang Jati Tangerang mah asana eueuh mantap dijual ku urang Jati Tangerang asa nu nyana bae meureun lamun urang nyaritakeun nu pinter di Jati lantaran pejabat mayoritas Jati guru Jati polisi Jati tentara Jati pokoknya naraka eusina ku urang Jati lah ya Allah ya Rabbi lamun teu tobat bila tobat atuh sorga ngan tobatnya pan hese Haji Irwa Samsudi datang ka kuarican bisaeun tobat alhamdulillah tapi kaderna luis nyana asal teu boga duit be mantan mah luis nah iyalah jelema-jelema palinter lamun diteruskeun urang Jati kapinteranana bisa jadi gubernur kabelah dituna bisa jadi menteri urang Jati hebat bahkan cekula daripada Presiden Jokowi mah zaman ingan Irwa Samsudin jadi presiden
Atuh pantas jadi presiden. Atuh sakieu mah siap. Ayolah hebat orang Jati. Diakui kepinteran orang Jati, kehebatan orang Jati. Sebab di Jati mah naon tun eueuh. Kabeh aya dieusi ku urang Jati. Tapi lamun urang nilik ka ucapan Kangjeng Nabi, janu pinter mah lain nu kitu. Eta mah pinter cak urang Jati, cak momonon tah mah. Pinter teh cak ririwa. Cak Kangjeng Nabi mah jelema pinter mah disebutna al-kayis. Kayis teh pinter. Al-kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jelema nu cerdas, jelema nu pinter, lain nu bisa nyeun Apollo. Lain anu jadi pejabat presiden, menteri, gubernur, boleh-boleh baik. Tetapi nu pinter cak Kangjeng Nabi mah mandana nafsahu, jelema nu bisa nundukeun nafsuna wa amila lima ba'dal maut. Haju nyana beramal jang sanggeus bae. Eta pinter aran. Jadi polisi tapi tasawuf. Eta pinter karena. Aya eueuh tah polisi ku tasawuf. Ieu ka mana ya polisi eueuh hiji. Polisi ka mana? Ka mana? Nah, lamun jadi DPR tasawuf. Eta ngaranna jelema pinter. Menjadi bupati tasawuf. Sebab jelema nu tasawuf lah anu wa amila lima ba'dal maut. Nu bisa ngamal jang setelah bae. Aya kitu mah pinter ngan sakadal maling doang. Pinter polisi ngan mama priwit doang. Pae priwit teh dibawa ka kuburan. Teu bawa. Ceplokan teu bawa ka kuburan. Ngan boleh-boleh bae lah jang identitas. Tetapi nu pinter mah cek Kangjeng Nabi, nu Kangjeng Nabi mah layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapanna ti Allah. Berarti jelema nu bisa nundukeun nafsuna wa amila lima ba'dal maut, jeung ngamal jang bekal sageus bae. Eta pinter ngaranna. Geus lamun di Jati teu darek ngaji bodoh. Sebab teu bebekelan jang pae. Aya kiai di Jati mah diteluh. Diteluh paena kena teluh. Ah cenah kiai bisa-bisa bae cenah cak urang Jati. Teluhna menang di ditu. Menang di mana ka Raja Kobas? Di ditu teh. Di mana? Tah nyawan ya. Asana ieu ye. Aya potongan tukang teluh ya budak ge. Aduh Gusti Allah lagu. Kulo dibabawa ku aing tukang teluh ya. Nu jelas wa amila lima ba'dal maut. Tapi urang ningali zahirna atuh urang Jati ya sarolat. Berarti kan wa amila lima ba'dal maut. Jang geus bae waktu Ramadan puasa. Waktu ngazakat atuh Ramadan zakat fitrah ngazakat. Zakat tijarah mah teu kadenge. Jameureun dagangna teu maraju. Aya ge nu maju embung ngazakat deui. Nya bunga haji. Nah eta wa amila lima ba'dal maut ngalaksanakeun perintah-perintah Allah. Cuman nu hese dana nafsahu nundukeun hawa nafsu. Kos kumaha cenah si kiai nundukeun hawa nafsu? Nundukeun hawa nafsu mah seeutik kalana urang peuting nyaho ganjaran tahajud. Sebab jelema nu tahajud engke di jero kuburna bakal caah. Saat tengah peting batur sare lelap di tengah-tengah poek urang hudang
engke di jero kubur bakal caang. Mulai geus urang nyaho tah. Tikeur ieu sebenarnya nyaho mah. Geus kebal tuh mah nyaho. Kan aju parohan deui Pak. Jetlok diamalkeun. Nah, ku hari hudang Rasam Sudi jam 12, jam 1 lah. Kieu. Nyokot remote. Nyokot remote terus bahan mah. Aja dihirupkeun buku TV teh. Kieu kurang rame ganti kasetna. Ganti kaset. Tah eta penting hudang. Eta kira-kira hudang kos gitu mah di kuburan caang apa tah? Sia nyaho eta goblok. Nyaho. Tapi eta dilakukeun mah moekan awak eta goblok. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu mah hudang, aju mandi tahajud, wudu tahajud, tah eta nu bakal caang. Nah, kira-kira di Jati lobaan nonton TV tah penting loba nu tahajud. Mola ngabohong sia. Enggak bohong. Iya, itu dihareupeun aing onam. Malaikat raqib atid. Ye, catet ya ku aing. Sebenarnya kanyawan ku ahli nama, ku ahli Allah teh anu osok udang penting ayat tandaan kan di dieu anu tilap. Jadi sanajan nyana ngomong osok ge bareng di dieu ye moal kasalahan. Ieu mah bangsa tarang TV malulu. TV tarang kredit emang teu kanyawan. Asal mengkerut-mengkerut deui teh. Eta kredit eta. Nah, ieu mengkerut ya. Ya Allah ya Rabbi. Nah ieu hese ge perang nundukkeun nafsu teh urang perang begitu hudang kahayang mata peureum di perangan urang bentak sia cek kiai ge sia bentak teu kuat cak mata teu kuat bentak teu kuat ganjal make korek api hayo sia hayo colok. Ya itu hese nundukkeun nafsu teh. Ternyata hese. Ya kudu lalaunan. Lalaunan teh mimiti hudang bae. Ke menang 2 peting kara ki'i. Katilu peting hudang ki'i ngisang. Kaopat peting hudang ki'i ngisang. Ngagejebur. Awak di kolom kieu. Tang perang jeung nafsu. Engke ge pamajikan kali kaji keur naon ieu? Kaji setruk teh naon? Tah aing keur perang jeung nafsu. Oh, keur perang jeung nafsu. Cek kieu ge kudu kieu cek nya tah aing tiris pasti. Hei kade sia buka tah sakal kase. Sakalian ke jero. Jadi kobas sama lain perang jeung nafsu nambahan nafsu. Nah eta hese keur carita orenganan nu mentek jelema diangkat ku Allah jadi pangkat solihin komo nabi wali eta teh nyana geus bisa berjuang ngalawan nafsu anu cak perwatakan heueuh nyanan teh cek nafsu hayu nyanan teh tetapi niatna endek ngabebener awak panjang orang menyarikan nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu pakaian sandangan, nafsu kendaraan dan lain-lain sebagainya. Jelema nu bisa nundukeun nafsuna tur beramal jangsa geus paeh ieu jelema pinter. Jadi berarti cak Kangjeng Nabi jelema pinter kos kitu. Lamun ngan sakadar pinter sakolana, pinter teknikna,
pinter dan lain-lain sebagainya, encan bisa nunduk ke nafsu jeung encan bisa ngamal jang sanggeus paeh, encan pinter kos gitu. Encan pinter sekalipun nyana di sekolah ranking. Bahkan geus boga S lagi datang ke S lilin segala rupa. Lain pinter kos gitu. Aya deui sebaliknya pinter bodoh. Urang mah kan menyikapi jelema bodoh teh nu teu bisa nanaon. Ditanyain ieu teu bisa, ditanggawean ieu teu bisa. Nah eta jelema bodoh. Cak Kangjeng Nabi jelema bodoh mah lain kitu. Wal ajiz man atsba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Jelema nu nutur-nutur hawa nafsu tapi ngarep-ngarep hayang rahmat Allah. Salat tilok lantaran nuturkeun hawa nafsu. Puasa jarang nuturkeun hawa nafsu. Jangan nafsu embung kan di bawah salat, embung di bawah puasa. Tapi lamun nyana ditanya sia kunaon teu salat, ya Allah mah Maha Hampura, Allah mah Maha Rahman. Geus bae urang ngarep-ngarep ka Gusti Allah, Allah mah pangeran pokona mah geus asal urang tunduk ka Allah, nurut ka Allah, artina ngarep-ngarep rahmat beres. Eta bodoh teh jelema kos kitu tah. Salat tilok, ibadat tilok, tara tapi ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Nah, eta jelema bodoh. Kira-kira di Jati aya nu geus. Endek nanya be aya tuh gitu. Loba. Coba hiji be contoh. Saurang coba ngacung. Tah eta kos kitu. Ya jelema. Eta ajiz garana. Jelema nu nuturkeun hawa nafsuna sekalipun nyana ranking sakolana, bahkan S3 lah nyana, bahkan mungkin geus jadi profesor hebat luar biasa. Pinter cak urang, tetapi nyana nutur-nutur hawa nafsu, bahkan nyana wa tamanna 'ala Allah, ngarep-ngarep ka Allah teh hayang rahmat, hayang pangampurana, bari nuturkeun hawa nafsu. Sakitu hebatna pinter cak urang, orang bodoh cak Kangjeng Nabi urang. Bodoh teh cak Kangjeng Nabi. Nah nu mentak pandangan pinter jeung bodoh cak urang jeung cek Kangjeng Nabi ti Allah sangat berbeda. Urang kuari menilai manusia kapinteran zahir teu pernah urang ningali jang bebekelan sabada maut. Malam ieu urang diundang ku almarhumah, ku para arwah, kita hadir. Hei Haji Kobas, cak Ibu Haji Hodijah. Hei Lurah Samsudin. Hei sakara. Ada Haji Kobas ya? Haji Momo. Urang sia. Hei arwah ngomong arwah. Hei. Urang sia. Baca. Bakal parai sia. Tah urang diondang teh nyana ngomong sebenarnya kos gitu. Sebenarnya nyana ngomong kos gitu. Ayo, geus aya di kuburan. Ulah taro teh. Dia. Oh, nyana make dia. Asana tas di bande gelang. Ya Allah. Lamun urang nyaho jeritan almarhum. Urang nyaho jeritan almarhumah di jero kubur. Ka anak-anakna nempo nyana kuari tadi dihadiahan udang. Nyamperkeun kan tadi. Mana anak aing? Mana ieu aing? Tarolol. Garog. Lamun teu saralat. Tapi lamun saralat bae Haji Kobas, dedeh cak dia. Ceng kawin deui, Ceng. Itu gaya laku cakyana. Jeung aya keneh mangpaatna. Aya mangpaatna mah ulah, Ceng. Urang kan bakal pae. Sarua nyana kan nempokeun ka urang. Emang teu jarekan gitu almarhum. Lamun di ilmu batin
nu mantak haju tunduk eta teh aya nyarekan arwah teh nyarekan guru nu geus maot wali-wali nu geus maot emang teu nyarekan sarua almarhumah almarhum ka anak-anakna nyarekanan lamun urang henteu sesuai jeung agama nyarekan nyana kan nu paling sedih emang kumaha ketika orang deuk maot eta kapan malaikat raqib malaikat atid kan pamit ka urang nu mantak kosok ieu barek maot eta teu bisa ditanya kunaon eta malaikat raqib nu sok nyatetan amal teh kan pamit Haji Pendi cek malaikat detik ieu kaula geus eueuh tulisan deui nu bakal dicatet kula pamit Haji Pendinya cek malaikat raqib selesai geus berangkat ka luhur sat kan kadeuleu ka luhur ya Allah ya Rabb berarti urang deuk paeh mun teu percaya geura paeh ge Haji malaikat atid Haji Pendi dadah ya dadah ya sudah selesai ya Haji Pendi hah nelu malaikat naik Masya Allah cok kabeh gegeura deuk paeh pamit kana ka urang betapa sedih geus eueuh harapan hirup mantap kadang-kadang nyana ngomong abah deuk paeh wasiat mun bisa wasiat abah deuk paeh sing harade titip anak nu pangleutikna abah deuk paeh titip besi aya nu datang pamajikan abah keneh tah ge ulah disaha abah ulah emang bisi bayaran di mana aya 3 Karawang hiji di Subang hiji abah geus kitu bae hos bae bener bae tebal assalamualaikum ini istrinya istri siapa istri Mbak Samsudin yang muda nah iyalah urang ieu sedih sebenarnya ketika ningali malaikat naik ka luhur pamit kan ka urang nah iyalah nu kudu direnungkeun ku urang mantak cek Kangjeng Nabi wa amila lima badal maut beramal jang sanggeus paeh urang bakal paeh sekaya Pak Harto sekaya Ibu Tim segagah para jenderal jeung para letnan sesugih saha bae di dunia paeh atau derajat menurut Allah Rasul maut Nabi maut wali-wali Allah maut kiai-kiai maut atuh Presiden Soeharto bae paeh atuh kumaha RT modar tah ieu urang kudu direnung deuk bae urang ningali nu muriang bentar lurak lirik malaikat heula pamit kakarak ditinggalikeun surga tinggalikeun neraka mimitina kan melong buka sahabat karena malaikat pamit ka urang ya Allah geus harapan hirup teh geus eueuh nyaho nyana deuk paeh nyaho percis ongkos pamajikan deuk ninggalkeun salaki kak ieu mah geus teu kuat kula mah babarengan jeung kakak yang kunaon lah atuh salaki kieuna kula mah balik we jak mah keneh abah keneh pamit urang halas kan ya Allah ya Rabbi sia kunaon pamit geus geus deuk kawin deui ulos kan itu kula mah deuk ninggalkeun kakak bae ulah kitu sendak kula mah balik bae teh kan pan dinyeri jasa kula heuy ulah kitu enggak kula mah kaget ka di Kobas kiri diajak ka Cisokak kula nyaho jalan anu jan ih Haji Kobas kok bisa nyawan kieu kula orangana aya mantan di ditu ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jelema pinter jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna
tur beramal jang setelah paeh urang kabehan kuari kumpul renung ke urang teh lalakon urang nunggus maot kurang direnungkeun bapak urang bapak kolot urang bahkan dulur urang bahkan anak urang aing ge bakal maot setelah eta urang naon nu dibawa ieu ka kubur-kubur amal-amal mana anu bakal bisa nyalametkeun urang iyalah nu kudu ku urang dipikir bangkitkeun semangat amal urang jang 5 ba'dal maut sebab anu langgeng hirup di alam dunia anu kurang ilmu tauhidna sok ngaji anu kurang ilmu fikihna rapihan anu kurang kayakinanana sok teangan ilmu yakin abeh urang ibadah melangkah dengan pasti Allah seakan aya keur ngagenggam urang teh seakan aya di genggaman Allah terasa bahwa urang aya di genggaman Allah karak boga kayakinan moal aya cangcaya hirup teh jelema bodoh jelema anu terus dutur-dutur hawa nafsu jeung anehna wa tamanna alallah tetapi berharap terus ka Allah ongkoh nuturkeun hawa nafsu nu ku Gusti Allah titah di perangan dituturkeun tapi terus berharap ka Allah iyalah jelema bodoh nah ya urang mengenang jelema nu maot sedengkeun urang ge bakal maot nah kukula dek ditanya nu pantas haju nuturkeun nu ngora apa nu kolot sekali deui nu pantes nuturkeun almarhum nu ngora apa nu kolot sepakat maji maksudna sepakat nyusul nu kolot sedengkeun nu kolot lain mah ngaji bae ngaji mumu kolot Ibra Samsudin geus 70 tinggal suten bae suten aja kolbas mah lain kolot kadaluarsa ulah inget bae tadi ge dongeng bae di Kerdahar kabeh tadi orang Jati Dahar waktu itu bareng jeung kula inget bae ke komarnya komar teh kan daftar kiai almarhum aja ngaji kolbas tah kula daftar jadi supir kiai emang ikan kakakku lagi sekolot cekeun teh geus kula siap geus bah siap nang saminggu mah jauh kitu mah atuh Bang Haji lah ojol teu bisa ojol eta almarhum eta kula melengek we ya Allah eta komar daftar jadi supir endah di supirannya nah haji komar tapi berarti ada pemikiran datang sayang di ditu sayang di Cilau mau kayang mengabdi ieu cak sidat Haji Kobas nah, ieu umur mah teu nyaho ti Haji Kobas ka Komar kaselangna sabaraha 4 kan nah atuh henteu Haji Kobas gaji mumunya geureum kunaon Komar heula ya Allah ya Rabbi kita ngobrol digunakan sering Komar akrab lah jeung nyana tapi Gusti Allah menghendaki lain kan Masya Allah nah ieu mah keur carita lain masalah eta ngadadak maot lamun terjadi ka diri urang aju amal urang geus siap teh encan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala nu jelas mulai saat ieu urang digeuing ku almarhumah ku almarhum jeung ku para arwah nyana nu geus aya di alam itu ngabejaan ka anak incuna hei sararia ge bakal paeh cara emak cara abah cara mamang sarariakeun amal-amal moal henteu kapanggih ke di jero kubur yatsbaul mayit salasa nuturkeun mayit tilu ahluhu wa maluhu wa amaluhu
ngan datang ka biwir doang ahli, ngan datang ka biwir kuburan doang anak, incu, keluarga. Dunia harta ngan datang ka biwir kuburan doang. Ketika orang asup ke jero kubur, harta balik, ahli balik, nu milu ke jero amal urang. Masya Allah kan. Yalah nu perlu ku urang direnu nu milu ke jero kubur amal. Urang jadi kiai, murid urang nincakan urang. Nincakan. Bos urang nu kuari dihormat-hormat ku anak buahna dicincakan. Kuari polisi komandan siap dan. Asal enaon siap dan. Hai komandan ditincakan. Ku anak buahna, ayo sia, sia, priwit bawa ku sia, ha. Ditincakan. Ya Allah ya Rabb. Bapak urang, bapak ditincakan. Zohirna ti taneuh ka taneuh. Asup deui ka taneuh, bakal dihudangkeun teh ti taneuh. Nu paling ngeri ketika Kangjeng Nabi ditaros, engke urang dibaas, setelah dibaas kumaha ieu engke lalakonna cek Kangjeng Nabi, az-zamir ma'a mizmarihi, tukang nyuling dibarengkeun jeung sulingna, wasyarib ma'a kasihi, tukang nginum dibarengkeun jeung gelasna. Wah kaza. Nah, di dia kan ieu tukang main gaple. Anu aya bulu dan genep teh ngaranna naon gara ngajak Kobas? Ngaranna naon gara? Anu bulat-bulat gitu teh. Cepat. Nah, ngaranna naon? Balak jadi nyawa. Sia aja sebosna ieu. Balak genep. Teh ditarang bakal. Iyalah urang geri ya Allah ya Rabb. Berbagai maksiat urang mumpung aya kene kesempatan kuari tobatan. Urang baheula pernah main remi tobatan. Urang baheula pernah main gapleh tobatan. Bisi ka babawa. Urang baheula pernah ngagitar resep tobatan. Urang pernah nyuling resep tobatan. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Allah pangresepen anak ka hamba anu maksiat tapi tobat. Pang belu-belueunana ka jelema tukang ibadah asa hebat bae ibadahna teu daek tobat. Belueun Allah, ustad teu daek tobat, belueun Allah. Kiai teu daek tobat, belueun Allah. Allah mah nu resepeun mah ka jelema tukang maksiat tapi daek tobat. Nah, ieu kesempatan yang urang jati. Yang orang jati, abeh Allah teu bendueun. Tobat bener. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Panjang lalakon hadis eta masih kene nyaritakeun kais jeung ajiz. Nah, akyasal kais at-taqwa wa inna dan selanjutnya. Nya, nah ieu masih panjang hadis eta bahkan aya kene dongeng-dongengna. Tetapi ieu mah jang renungan, sebuah renungan yuk urang babarengan kula osok sompral lain sompral ku warauh bae ka urang jati terutama ka Haji Kobas osok diomeh bae ku kula asal nyupiran benyana mah ieu ka Garut kanyahoan jasa kanyahoan asal ngagibeg bae lapar mobil gigi began mobil Haji ieu rusak lain rusak tanah mobil rusak kena ada heula tuh kena nganu lega aya sup ka restoran nya geus hawa watakanana kula ge can manggih deui supir modal kos gincan atuh aya aturan kos rusak bae mobil teh kos rusak teu bisa digas teu bisa teh hebat teh sakea lamun digas dedededed ji rusak emang rusak teh dedededed tapi eureuna di restoran bae asal geus dahar bae cager sorangan teu kudu gowe teu kudunya mah asal eureun di restoran cager pokona penumpang anyar mah nyaho lah nah ieu kula geus teh asa-asa jeung Haji Kobas asa dulur teh lain lalagaan
mata komo ku hari maju deket kitu kere jeung Haji Momo jeung Rasul Samsudin komo ku hari masuk kapanggih bae aya poe Minggu kapanggih kan haji diukna mah wallahu alam maksud nya di tukang uduk jabejana aya di ditu ge anu bibirna beureum teh wahun nya sakar kos kitulah yuk urang terus bae salila hirup urang ngaji di mana bae urang pake urang tobat abeh urang babarengan ke di akhirat menang ridho Allah Subhanahu wa taala urang doakeun Ibu Hajah Khadijah khususna umumna sakabehna nu tertulis di dieu mudah-mudahan dihampura dosa-dosana dilegakeun tur dicaangkeun kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang kabehan mudah-mudahan bisa tararobat tur bisa ningkatkeun ibadah urang akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah terakhir ulah dipohokeun abeh di akhirat urang boga syafaat dibere syafaat ulah dipohokeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 kali besa ba'da sholat eta ulah sholawatna cenah nu mana kieu nu urang resep urang sholat nariyah mangga munjiat mangga teh cenah sholawat Ibrahimiyah ben sok dipake ai sholat bagus panjang ting cenah teman kiai nah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae geus teh sakitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad make wa ala ali teu cenah kumaha ku Muhammad geus sakitu mah atuh geus singkat jasa geus moal make wa ala ali pelit jasa teh mah ngan bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim eta paling hebat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim lamun endek eta acan anu biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bagus paling hebat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ngan mun eta tah 11 macana nya tengetkeun tah eta 11 tah coba bisa teh coba oh deui tuh geus tarepae ge hese budak tidak bisa ya nu bada bae urang nu bisa sholawat sakali deui 7 atau 11 eta engke rahasiana urang teh sinar sholawat aya di Kangjeng Nabi wauhkeun ke ka urang sedangkan nu dibere syafaatul uzma adalah Kangjeng Nabi geus teu kudu hese-hese deui geus jawan kae wah ieu sholawat sanajan sholat natilok tapi sholawat osokim tuh seperti itulah tahkula nah maksudnya supaya orang babarengan di akhirat kan orang yang selamat kabehan mudah-mudahan orang kabehan diberi selamat nah hiji orang dibawa bendera Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar mau izah di malam ieu insyaallah ke urang tambahan irah waktu ku dongeng-dongeng akhirat dongeng-dongeng ahli Allah dongeng-dongeng numurka terhadap Allah insyaallah ke di lain kesempatan amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.